bapak yang kopi lah. Kemana gitu si Nonong nih? Nyi, Nyi, kemana gitu? Yang kopi ya lah. Aya naon akang? Pang nyenkeun kopi, yang kopi. Oh, sumuhun. Ki urang pangdamel keun nya. Tong manis-manis teh, pan ayaknya ini manis. Aduh, si akang. Aduh, hatur nuhun Mana pisan. akang? Ditampi, hoyong pisan tadi teh. Mana? Tadi. Manis. Si akang. Kami teh ganti atuh tong kokomnya. Naon atuh? Ku ai. Aduh, ini saya pisan. I love you. I love you too. Aduh. Sinya ieu Ieu teh bade aya piobrolan. Naon kumaha. Pan urang kali urang teh ayeuna teh tos dewasa. Tah, tos meujeuna mah diemkeun. Terus Kumaha cing menurut akang? nyai akang mah telangkung si Neng gitu nya. Nuhun. Si Neng ngajalankeun anak. Nuhun. Bade kumaha ge bade kasal ge mangga wae. Ayeuna mah urang taros atunya si Neng mah. Mohon saya kitu Orang urang ngobrol di orang dieu. sauran nya. Nah, Neng. Neng. Abu. Hadieu sakedap cu. Sok geus cari ka sakedap di dia piobroleun. budak teh segede ngi euy. Atuh da ieu tingali anak ambu terus parawan aya nama ih. Keur meujeuna diemkeun. Budak bapak teh na geus gede, geulis. Kan edas mah dangdanana tempo ambu. Sopan. Neng teh naon terus ngadar naon odading mang oleh. Pan ieu teh gawe, Pak. Oh, zaman ayeuna. Da ti heula mah teu aya nu kieu. Zaman bapak mah jeung ambu. Gaul itu bapak. Gaul. Ya. Ya nama urang jodohkeun we atuh ka budak eta teh anu di dinya nu babaturan bapak. Res Neng. Saur si mama. Mending karerencangan bapak. Tajir, ganteng, kasep, pokokna mah aduh, bodas pokokna mah bageur. Ai bapak mah teu langkung Neng ngajalankeun anak. Nyali neng mah kumaha papa sarang mama we saena kumaha. Mohon ai bapak mah nya. Ai kahoyong mah kitu nya. Karerencangan si bapak kitu nya. Sok ayeuna mah ku Neng pikir meureun bilih ayeuna hoyong papenak, meureun ku si bapak ayeuna dipenakeun. Ya mending kena ayeuna penak we. Mun atuh nya urang piwarang itu ayeuna mah nya si bapaknya nya panya. Bapak orang teleponnya. Sok. Di dieu bapak. Oh, di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadieu. Oh, Tepat. si itu mah engal-engal ka dieu. Di mana, Jang? Biasa ka bumi teu? Mohon. Diantos pisan diantos. Mama. Waalaikumsalam. Terus si bapak ditelepon dia deka dieu. Tuh neng bade siap-siap heulanya. Iya sok. Yo. Soknya cing geulis, cing sopan. Jang. Lamunan. Nepi, Pak. Ya. Salam heula atuh. Assalamualaikum. Salam. Mitos dongkap nasa gancang. Mana calik? Sehat? Alhamdulillah. Naon teh sopan salim. Salim, bapak nya. Saha teh itu? Ieu teh si Acep teh anu ganteng ngelehkeun gantengna Rapi Ahmad. Iya putra teh. Mumun. Ini pangkeun ieu teh suguhan cai Mun, mun. teh manis naon kopi. Mun aya mah jusnya rada Jus alpukat aya nu tadi menang. Mumun. Oh, Mohon sok. Kira teh nya di kantin rasa kedan. nya engalkeun. Rada engalkeun. Jadi kumaha ya budak teh ayeuna teh nek dikumahakeun. Nek dijodohkeun teh ya. Teu kumaha? Nya supados raos mah mending keneh kitu tikahkeun. Soalna tos sami-sami dewasa.
Tai kieu mah meureun aya mah urang taros urang kalihna aya namanya. Urang taros heula aya nama. Neng. Neng. Kunaon papa? Adi heula, geudeung. Cari. Ayo putra bapak teh. Neng, kenalkeun. Meni dolis pisannya banyak. Oh. Aduh. Ieu mah tara ka mana? Ieu mah di bumi we, ieu mah di kamar, ngomong Nya. HP ieu mah. Terameng tara ka mana. Ah, ieu mah di bumi we. Lain asa beda pisan sareng si ambuna gitu. Mohon da tara ka mana gitu di bumi. Tah, ieu teh bade anu di Kuneng dia. Oh iya papa. Mun tak ieu si Acep anu ganteng nu bade dijorokeun jeung teteh teh. Kumaha Neng satuju teu? Nyari neng mah kumaha papa we ah. Mun aya kitu onaman, aya bapak mah nya san ada ieu cukang hungkul gitu. Ngajodokeun terbaik kamu Neng gitu nya. Mohon papa. Ya. Supaya nama Neng ngobrol heula sareng si Aa. Duaan bari di ruangan tamunya. Hayu atuh. Ayo. Sok cali kak. Aduh. Neng ini manis. Iya mah. Terus teu kuat aman. Di kamar ya. Hayu ah. Hayu. Kuat. Aduh. Mana tuh? Ya, kopina. Aduh, punten Mun, lagi. mun. Gasan namanya CF. Namanya Master ka Cikarung. Paingan. Di tampi ya Paknya. Mohon mangga sok. Ai si Ujang ka mana? Kita ngarob bro di gitu di ruangan tamu. Oh, mun. Biasa budak ngotak maninya. Ya, mun. Garis. Ambut, ndamel kopi pada arang. Gitu. Bapak. Ngalami karunya si bapak. Namanya teh kaparapatan Arab masih gas. Paingan atuh. Tapi raos sok mangga atuh dicobian. Eta mah kanggo si Ujang. Oh si Ujang, ya si Mun, Ujang tadi si tara Bang. ngopi si Ujang. Si bapak mah atus. Nah, sajempling yang baru dah. Nah, Ah biasa ya budak mengarang-arangnya. Aya namanya di piwarang ka mana tuh? Itu di ruangan tamu. Aduh, aya mah hariwang. Wah, moal bener si Acep mah bager. Si Neng karunya. Tapi si Neng kuat. Nah, tara eta mah tara liar pisan di bumi. Tiga ambunya. Lebih pisan jeung ambu mah. Oh, iya mah keur morana. Keur ngorana. Kote. Aduh, si ambu. Jadi ieu teh aya mas kawin teh 10 kilo. Adi itu teh koe 5 kilo kopi teh pameserkeun. Bade masak teh kieu wae. Kieu we berat we nya. Mun berat. Mun gegero ge jeung teh kieu we meureun. Ngapel ieu ku sabelah we mah kieu da berat tuh 5 kilo. Nya, ieu kieu sabelah nya. Mun. Aduh, si ambu. Iya, atuh ngomong-ngomong barangkali aduh abu mah meni hariwang. Cobi atuh pilari heula ka si Neng gitu bisa naon. Mana tanya orang Mau cobi pirah-pirahnya? Mau bade ngobrol heula. Nya, sok ah. Rajin. Nya. Saya leuteun anak kan kopi bungkus. Uyos. Di warang jus nih kalau kopi kieu. Uyos raos ieu ge. Ngan lami unggulnya. Oh. Barang damelna teh Kapada larang ada mah. Kana ojek. Kana angkot PP meureun. PP-nya. Lugi ka dia tiis. Mun dan babi di raosan. Ampunten we. Tina naon yos? Abdi mah. Beli balik ka situ tuh. Urang milih si anjing si Neng. Ya ayo wae atuh nya. Yuk. Ayo. Ya sok atuh buka. Nya sok atuh ku Neng. Ya sok atuh dieu. Tinggal orang kocok heula. Aduh, kieu nya Neng rasana. Sok atuh agra anggo. Aduh, ini enak. Naon papa? Iya bola papa mah. Sok Bagaimana? ada wae atuh. Iya, Kok enak-enak ih. Soknya cing jon-jonnya. Ya, geus lah nepikeun ka dieu hareudang. Pokona mah tong hilapnya subscribe, like dan komen dan